Rengse bagian ke-80 para mitra urang teraskeun bagian ke-80. Apunten. Rengse bagian ke-88 urang teraskeun bagian ke-80. Kitu nya para mitra bagian ke-80an we ayeuna. Diacan rengse nepi dikawitan nya para mitra namanya je bubuka Mang Jayana gitu. Mun ketok palu dan ngetok cenah ngetok palu gitu. Ayeuna teh dincak bagian ke-80. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng di Mang Jaya Official ieu. Atur nuhun nu parantos noe subscribe sareng loncengna, nu sering komentar, parantos noe like-na, oge sering ngabagikeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun, mangga nyangakeun bae. Atuh salajengna para mitra oge aya usus supados Mang Jaya ngadamel cenah ieu para wargi naon teh rekening khusus insyaallah kapayunnya para mitra nuju diebutan keudana kumaha. Mangga para mitra Rusia Curug Cikidang karangan Kileungsa urang teraskeun deui wilujeng ngadangukeun dina bagian ka-80. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileungsa dina bagian ka-80 ayeuna para wargi. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangdoa ti para wargi. Atuh mudah-mudahan para mitra kaum dangu salamina aya dina kaayaan sehat walafiat. Salamina para mitra kenging panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala urang dipaparin kasehatan. Sehat lahir sehat batin. Da cek paripaos para mitra ai sehat mah dahar karo uyah ge raos we nu aya cenah kitu. Mangga urang teraskeun para wargi carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileungsa dina bagian ka-80. Para mitra kaum dangu, Aki Jumin teu ngomong deui bari leumpang teh ngabijilkeun padudan. Terus udud bari leumpang haseup bako meuni seungit ka ambe ku Mang Kurip. Nunuturkeun paneuri sedang Mang Kurip meuni renghap ranjug nahan napas ngadedengekeun obrolan musuhna. Mematak panas kana hate sabab yakin mamawa anakna nu bakal dimangsa ku si Ruhya. Atuh Mang Kurip meuni kakerot bakat ku ambak mun teu buru-buru sadar kana kaayaan mah sigana moal buru ngagorowok nangtang ka Aki Jumin. Ngajak tarung didinya ngan untung Mang Kurip kaburu sadar inget kana kakuatan dirina nu hengker. Mun aing kuat jeung cukup elmuna moal kudu ngadaguan lain-lain. Tangtu ku aing ditarajang ayeuna pisan dicangkalak duanana oge ngarah tereh beres. Hanya kal aing teh sieun ari ngalayanan Aki Jumin mah. Lantaran geus karasa matilna nyeri. Keun bae heula lah aing kudu sabar nahan diri. Ulah rusuh teu puguh bisi gagal jeung matak cilaka. Da ayeuna mah geus yakin ieu bangsat rek ka sawah legok cenah. Najan aing ngecan apal ge kana kaayaan didinya, tapi aing nyaho kana ngaran tempatna. Rasakeun sia Jumin ya aing bakal ngayakeun balitungan jeung sia. Mang Kurip teu waleh kukurutus dina hatena bari tetep nalingakeun Aki Jumin. Nu keur ngarobrol jeung Ruhya, hate Mang Kurip beuki lila beuki panas lantaran beuki yakin bae yen anu maling anakna teh Aki Jumin jeung si Ruhya sarta ayeuna yakin tas ngalakukeun deui pagawean jahat. Beuki lila nu lumampah beuki jauh Mang Kurip bisa nahan amarah. Bisa ngadalikeun nafsu teu buru-buru ngayakeun tindakan naon-naon. Dalamun kurang-kurang nanahan mah geus pasti ngudag tuluy narajang kanuduaan. Akhirna Aki Jumin jeung Ruhya tarpi ka hiji tempat. Hari tadi dinya jalan teh nyagak ka kenca jeung ka katuhu reg duanana ngaranreg heula. Malah Ruhya diuk heula lantaran karasa cangkeul balas mayang awewe. Mang Kurip oge teu cicingeun manehna rikat eureun. Bari ngadepong ngarah teu kanyahoan ku musuh. Kade ngajerit euy, bisi ngonang jalma ka dieu, lapur sia. Mun bae batur mata kriweuh deuleu. Jeung jadi pikiran we sing apik nyekelanana sia. Ceuk Aki Jumin ka Ruhya sorat tarik kadenge ku Mang Kurip. Kawan tu dina kaayaan peuting anu sepi jempling. Moal bisa ngajerit atuh kieu lah, lantaran dicocokan sungutna ge ku lamak. Paling ge ukur bisa humarurung ku irung. Keun sina karasaeun heula. Ngarah manehna teu kabur deui jiga ti heula. Tapi kumaha ayeuna ki? Rek naon atuh nu dipilampah ayeuna teh? Ceuk Ruhya siga nu linglung.
Lantaran pipikiran manteng wae ka Nyining geus hayang geura ngabudalkeun ka hayangna. Ari maneh sok tara punggung ngomong teh. Panina marek ngajuk ka sawah legok. Kang tuli dinya aman jeung tumanina. Moal anu nyahoeun, yuk. Udah lila teuing ngeureuna, bising kapanggih kurona. Ceuk Aki Jumin bari tuluy maju deui. Teu mere kasempetan ka incuna lantaran hayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Sieun aya nu nyusul. Ayo atuh keun rek maksakeun cangkeul ge. Teu capek ari mawa nu geulis mah ngan kade ulah gancang teuing leumpang ki kuring malah lungse ieu jeung deui jalan rada taringgu loba batu. Tong loba omong ieu tuturkeun Aki. Duanana laleumpang deui neruskeun perjalanan ngajugjug ka sawah legok. Henteu kebat ka lembur Cijaha lantaran ngarumasakeun Cilaja barang Cijaha. Ngarumasakeun buronan bisi kapanggih ku tua kampung jeung baladna. Aki Jumin teh memang kungsi ngancam ka tua kampung rek mulangkeun ka nyeri hatena. Tapi ari tarung sacara langsung mah teu wani sabab tua kampung boga pangawal anu kuat. Dina kaayaan kitu mangkurip meuni mureleng ka Aki Jumin jeung si Ruhya nu mengkol ka jalan rada rumpil sarta can kungsi kasaba ku mangkurip. Can apal kana kaayaan di daerah eta jeung deui lamun beurang ngaliwat teh kadinya can tangtu inget. Lantaran beda tetempoan teh ari peuting mah. Waduh, kumaha aing ye? Keur ayeuna mah moal hese. Kari nuturkeun si ka sebelah teh tapi kumaha dibalikna sieun nya sabeda can cahok kana kaayaan di dieu. Tapi aing teh mau bedog ku aing rek digunakeun ye pikeun nuturkeun eta manusia. Ceuk mangkurip bari tuluy maju deui lalaunan. Panon teu boleh neuteup ka Aki Jumin jeung Ruhya. Lantaran sieun leungiteun tapak sanggeus kasusul di jalan rumpil. Mangkurip nilas tangkal leutik nu di sisi jalan. Teuing tangkalna nahaon da teu kaciri ku mangkurip ge. Bari leumpang teh eta tangkal disiksi ku bedog. Tatalna marurag sapaparat jalan nu engkena bakal jadi tuduh jalan keur mangkurip lamun rek balik deui. Ku jalan kitu teh mangkurip moal leungiteun udagan sabab bisa nuturkeun tatal kai anu ngayang sapapanjang jalan. Tah kieu carana ye aing moal leungiteun tapak ye. Sabab lamun isukan kudu balik deui ka dieu aing bakal babari nyusulna. Rasakeun sia Jumin ku aing moal burung dilaporkeun ka tua kampung. Ngarasia katewak deui ceuk mangkurip dina hatena. Panon melong ka Aki Jumin jeung Ruhya sakapeung nempo tincakeun. Ari leungeun teu daek cicing tuluy ngeuretan kai tea sina maruragan tatalna. Jeung deui bet kabeneran bedogna teh seukeut sarta kaina uduh. Gancangna carita Aki Jumin jeung Ruhya terpi kanu dijugjug. Salila di perjalanan teu boleh ditalingakeun ku mangkurip. Barang gok ka hiji tempat mangkurip nyalingker kanu buni, ngeteyep kanu bala hayang nalingakeun musuh leuwih deukeut. Da harita teh Aki Jumin jeung Ruhya geus terpi ka hiji saung rangon ngancan asup lantaran pantona dikunci keneh. Ari mangkurip geus nyempo di pipir saung rangon, panon melong ka Ruhya anu ngajanteng keneh hareupeun saung bari tetep mayang awewe. Teteh lah di dieu nyumputnya teh paingan hese kapanggihna da moal aya nu nyangka atuh. Jeung di moal aya nu nyaho ka dieu mah. Untung ku aing dituturkeun ayeuna jadi kanyahoan tempatna. Rasakeun sia Jumin. Mangkurip menika kerot nahan amarah panon mureleng ka Ruhya jeung Aki Jumin nu aya hareupeun saung. Buru-buru bukakeun pantonan kieu lah kuring mah kaseueur, ceuk Ruhya bari maju salengkah. Panon melong ka Akina. Sabar saeutik kuncina macet ye. Mane mangan hayang ngeunahna bungkul, sok hayang babari beres. Kumaha Aki we atuh da moal keur saha engke keur maneh, ceuk Aki Jumin rada keheuleuh. Kolotrak berai pantos saung muka. Sup Aki Jumin ka jero dituturkeun ku Ruhya. Di kamar kacida poekna sabab can ngecempor. Ruhya ngajanteng keneh bari mawa awewe ngan ngadaguan caang ngarah babarinuna nu geulis. Aki Jumin buru-buru ngecempor berai caang tuluy pantok ditutupkeun. Eta saung dua tingkat nu hiji dihanap kaluhurna aya deui make tihang jangkung pikeun hanyatna make taraje di jero. Bawa kaluhur awewe mah sarekeun di kamar. Terus pantona kunci, kade sing hati-hati sing luncat keluar. Jadi lapaku ngarapage, ceuk Aki Jumin marentah ka Ruhya. Sangkanuna heula awewe ka kamar, Ruhya nurut tuluy mancat kana taraje bari mayang awewe. Lumakuna lalaunan pisan da sieun ragrag mangkaning eta awewe sok abrug-abrugan hayang lesot. Kocapkeun mangkurip harita beuki ngarasa yakin yen nu dipaling ku Aki Jumin teh anakna. Puguh meuning ngadeg-deg nahan amarah, geus hayang narajang ka Aki Jumin, mun teu mikir deui mah para mitra, tangtu eta saung diduruk karita keneh. Ngan wae kaburu inget, yen lamun saungna diduruk tangtu anakna kabeulem,
Jeung deui Aki Jumin cantang tu cilaka sabab jalma loba pangabisa, yakin bakal bisa nyalametkeun diri tina bahaya seuni. Nu cilaka tangtu anakna sorangan, sanggeus mikir nepi ka palabah dinya amarah Mangkurip leler deui manehna ngupat jeroning hatena. Kurang ajar si Jumin tetete lah boga tempat nu sakieu hadena. Kawas ngahaja we nyadiakeun atawa memang paranti nyumput manehna kitu. Panasaran aing hayang nyaho ka jerona. Daina mah geus aman aing bakal bisa noong ka jero hayang sidik kana kaayaan di jero. Ceuk Mangkurip bari tuluy ngeteyep lalaunan pisan. Ngadeukeutan bilik saung hayang nempo ka jero, breh nempo cahaya cempor nu rateng kaluar. Aya nu rada gede terus noong, barang geus sidik tetela Aki Jumin keur diuk bangun lungse, ngareureuhkeun kacapek bari udud meuni malenyun. Banguni mat si ka sebelan teh dasar bangsat, meuni teu aya riuk-riuk, keun sia isuk pagi tu bakal katewa ku aing. Aing geus nyaho ka tempat nyumputna. Tapi kumaha ari anak aing? Ceuk hate Mangkurip bari rumanghap. Manehna ngarasa melangka anakna bisi digadabah manten ku Ruhya atawa ku Aki Jumin. Tapi teu bisa naon-naon iwati kekerotnahan amarah dibarengan ku pating seredetna hate melang kanu jadi anak. Para mitra kaum dangu tekung silila ti kamar nu luhur kadenge nu dokdak, horeng Ruhya keur magehan janela bisi nu geulis kabur. Sanggeus rengse magehan janela kadenge nu abrug-brug dina tempat sare. Kadenge nu sesegor kawas nu keur sakarat sigana nyimojang keur adu glajer hayang leupas, hayang bebas tina genggeman Ruhya. Keur naon Ruhya, meuni berag-berag kieu, turun sia. Aki Jumin nyentak ka incuna. Bisi Ruhya ngalakukeun anu teu uni. Lain keur naon kieu anu geulis abrug-abrugan hayang leupas? Ngajejekan ka kuring bari sesegor jigana mah eungapeun. Hayang dilaan cocok sungutna, moal ngajerit lamun dilaan ki. Ceuk Ruhya ti kamar luhur. Manehna ngarasa reuwas lantaran nyimojang abrug-abrugan bae. Keun bae lesotkeun ulah sieun kabur, da moal bisaeun. Najan jejeritan ge keun bae da moal kadengen ku batur. Jadi mah jauh ka mana-mana, keun antap sina bebas sina laluasa, jawab Aki Jumin. Oh gari kitu mah urang lepaskeun di dieu ngarabetaheun. Heuleut sawatara waku Ruhya turun deui ti kamar luhur kahana. Nepungan Aki Jumin nu keur ngajemprak sila bari udud. Gek Ruhya diuk hareupeun kop kana cai enteh dina batok nu geus nyampak di dieu. Lumayan cai tiis ge, nu iraha teh ki, regot Ruhya nginum. Cai kamari meureun da meuni tiis pisan. Keun bae da moal weureu euy, moal matak sehat kana mata. Kumari nu geulis teh euy, kumaha ayeuna teh adu glajer teuing? Ceuk Ki Jumin bari nanya bari neuteuk. Teu naon ki cicing dina tempat sare jigana mah capeun. Beak tenaga mending ngalempreh napasna ngahegak. Dikumahakeun ku aneh ha? Aki Jumin molotot. Ada teu dina naon ki ukur dilaan talina wungkul nu ngaringkus leungeun wungkul. Jeung dilaan cocok sungutna teu dikukumahakeun. Udah curiga tuh kida teu dikukumaha ku kuring ge sing percaya ka incu. Awas ya. Lamun maneh teu ngagugu ka aing alamat bakal cilaka. Sabab bawa apes teh dieu mata katewa ku musuh. Antep heula we sina betaheun heula di dieu. Sina kumpul lelembutanana ulah waka diganggu ngara aman ka sararea. Ceuk Aki Jumin mepelingan. Sangkan Ruhya teu rusuh ngaganggu nyimojang. Ruhya unggut-unggutan memang kumanehna ge geus karasa yen teu nurut ka akina balukarna cilaka. Nu duaan jarempe deui pating pelenyun udud bangun nikmat ngareureuhkeun kacape bari ngawawaas lalampahan tadi. Basa maling nyinining jeung nyieun kaributan di lemur Cibonteng. Ari Mangkurip harita teh meuni deg-degan hatena. Lantaran beuki lila cicing di dinya beuki panas hatena. Beuki keheula ka Aki Jumin jeung incuna. Tapi tetep teu wani gagabah lantaran perhitungan Mangkurip geus jauh. Lamun manehna gagabah jeung lalabora, temahna bakal cilaka ka sararea. Moal aya tungtung na cicing di dieu mah ayeuna aing kudu buru-buru laporan ka tua kampung di Cijaha. Ngabejakeun kaayaan Aki Jumin jeung incuna nu nyumput di dieu. Sajabati kitu anak aing kudu buru-buru ditulungan. Dagoan sia Jumin aing rek balik heula mawa balad. Ceuk Mangkurip bari crot nyiduh kana bilik saung. Leos ini trek ngajugjug ka lemur Cijaha bari leumpang teh teu poho nyieun tanah. Ningalkeun lacak ngarah babari deui nusudna. Tangkal kainu tadi aya keneh sesana tuluy dikeuretan bari leumpang. Ngarah tatalna maruragan ka jalan. Keur susudeun isukan atawa engke kira-kira janari ngarah babari neang Aki Jumin. Mangkurip rumampah rada gancang balik deui mapai jalan anu tadi. Da ayeuna mah langit tambah lenglang.
kaayaan teu poek teuing lumayan bisa sidik kana kaayaan jalan. Mangkurip keur ngagedig lempang ngajugjug ka lemur Cijaha, maksudna rek ngabejaan tua kampung, ngarah buru-buru newak Aki Jumin. Ari Mangkurip pang namuruti heula ka lemur Cijaha dumeh kadinya leuwih deukeut batan ka Cibonteng. Gancangna catur kirawan Cijanari leutik. Mangkurip geus tepi ka lemur Cijaha barang keur leumpang di jalan. Ngadak-ngadak aya nu megat dua rona lemur Cijaha keur ngider di lemur reg Mangkurip eureun. Tapi tetap ayem sabab ngarumasakeun teu aya niat jahat atuh teu ngarasasieun dipegat oge. Reuna lagi silah kuring rek tumanya ka anjeun ye, ceuk Rona nu saurang bari maju salengkah. Ari baturna mureleng bari nyekel perah bedog sigana bisi aya bancang pakewuh, bisi Mangkurip barontak. Mangga da ieu parantos eureun na bade aya pikeun saeunaon atuh ka kuring teh. Mangga bade naros mah tangtos dijawab ku kuring. Mangkurip nyarita leuleuy. Ngarah Rona henteu curiga jeung di lamun ngomongna kasar bakal goreng balukarna. Nuhun kisilah. Kuring bunga hari kitu mah kuring teh sanyana mah Rona itu nu keur ngajaga katengtreman lemur Cijaha. Jadi lamun aya naon-naon peuting ieu teh kuring tanggung jawab. Da kulantaran kitu mun aya jalma nu ngulampreng dina kaayaan kieu kapaksa ku kuring rek ditahan. Sarta rek dipariksa heula. Ari kisilah saha ngaran, di mana asal jeung rek ka mana nu dituju. Samemeh neruskeun perjalanan wayahna terangkeun heula kaayaan anjeun ka kuring. Sabab di dieu ayeuna keur kaayaan berit. Ceuk eta Rona nyarita tegas, panon neuteub seukeut ka Mangkurip, tapi teu pati sidik da puguh peuting jeung teu aya bulan, ditambah ku kakayon anu hieum ngiuhan jalan. Bagja temen kuring teh. Milu bunga lamun di lemur Cijaha Rona giat jeung tarapti. Ya hiji tanda yen warga lemur Cijaha boga rasa tanggung jawab pikeun ngajaga lemurna. Sabab ngajaga keamanan teh lain kewajiban pangurus wae tapi jadi tanggung jawab urang sarerea. Ulah wakan nyarita kanu teu puguh atuh. Jawab heula pertanyaan kuring eta omongan teh lain salah. Memang kitu kaayaan sanyana. Ya, da kaharti ku kuring oge tapi ayeuna mah lain waktuna ngobrol nu teu puguh. Ceuk Rona megat kalimah. Teu panuju kana jawaban Mangkurip. Lantaran hayang nyaho ka Mangkurip bisi jalma nu rek niat jahat. Harita para mitra Mangkurip tuluy nyarita. Oh nya kuring rumah sasalah kieu atuh kuring teh ngaran mah katelah Kurip. Lamun di lembur mah katelah Mangkurip, kolot budak nyebut kitu we. Ari lembur kuring di Cibonteng, asli turunan Cibonteng. Lain ngumara atawa pamiceunan ari ayeuna boga maksud rek nepungan ka tua kampung di dieu. Sabab aya badamikeun nu kacida pentingna. Tak kulantaran kitu kuring minta idin rek ngadeuheusan ayeuna. Moal diisukeun lantaran kacida pentingna kudu beres ayeuna pisan. Bisi anjeun ngarasa cangcai mah hayu we kuring anteur sakalian. Ceuk Mangkurip nerangkeun pamaksudanana. Atuh Rona curing hak lantaran duanana geus ngadenge ka ngaran Mangkurip. Malah salemur Cijaha geus pada apal kana ngaranna lantaran kabawa sohor ku kajadian nu tumiba ku nyinining teh. Beja geus nyebar ka mana-mana. Nah bener ieu teh Mangkurip? Rona kawas nu hayang sidik. Bener kuring moal ngabohong. Ngan hampura kuring moal bisa nemongkeun kartu penduduk. Sabab tadi ini terusuh maklum riweuh ku musuh nu ngaganggu ka lembur kuring. Aya niat ka dieu teh ngadadak sabada aya pamanggihan di jalan. Bisi anjeun kurang yakin mah hayu we tuturkeun. Anteur ka tua kampung da anjeun mah geus apal meureun ka kuring tua kampung mah. Ceuk Mangkurip ngayakinkeun ngarah Rona teu ngahalangan kana niatna. Ya nuhun atuh ari kitu mah. Yu urang ka bumina patua. Ayeuna kuring bakal dianteur da ongko kuring hayang nyaho ongko aya naon cenah. Ceuk Rona darianaker. Manehna rek nganteur ka Mangkurip tapi dasarna lain curiga atawa teu percaya ka Mangkurip. Hayang nyaho kana urusanana sabab kadenge asa penting pisan. Mangkurip ge bungaheun. Ya nuhun hayu atuh ka tua kampung. Ari bareng jeung Rona mah moal kagok lantaran tua kampung bakal gasik narima kuring. Tong asa-asalah lantaran dina danget-danget ieu mah tua kampung tara pati kulem. Kaayaan werit ieu teh loba kajadian peuting naon teh? Kajadian peuting sok aya wae. Yu ayeuna urang miang bisi kaburu beurang manten ongko. Rona ngajak buru-buru indit. Ka Mangkurip atuh geus kitu mah teu loba catur. Berarti duan ngajugjug ka imah tua kampung rek ngalaporkeun masalah Aki Jumin. Numiang dijajabkeun ku reangna sora jangkrik. Dipapag ku hayam jago anu kongkorongo, kaayaan geus nincak kana wanci janari.
peuting ngagayuh ka subuh hawa beuki tiis karasana mangkurip ngadeg-deg kabulusan ari rona nu duaan maruntal sirah ku sarung ngleungeun ngajingjing kohkol akhirna tiluan terpi ka hareupeun imah tua kampung pok rona uruk salam. Punten patua ya kuring rona ya aya perlu penting teh sorana tarik bisi teu kadengieun ku tua kampung tapi teu kudu dua kali uruk salam sabab geus kadenge nu leumpang di jero imah. Sigana tua kampung teh memang teu ti brasare sabab inget kana kaayaan lembur anu keur werit loba kasieun loba urusan jeung asa kareueung. Samaneh euy uhe atawa atam? Tua kampung nanya bari ngadeukeutan panto kolotrak berai panto muka tua kampung ngelol. Abdi ihim sareng ono nu nuju ngarona mah menakan tamu nu bade ka patua. Oh ihim ya batu ka jero. Aya naon euy jeung saha deui? Tua kampung nanya bari neuteup kanu tiluan. Can pati sidik meureun da panona karasa cepel keneh. Tasare tapi teu tibra kalah carepel mata. Ieu pa ngabantuan mangkurip ti lemur Cibonteng? Ceuk rona. Mangkurip? Oloh. Nah aya naon janari datang ka dieu? Ya batu ka jero kuring teh geus ngarep-ngarep puguh ge hayang geura tepung. Tua kampung atoheun pisan kadatangan ku mangkurip. Ngan hatena jadi teu puguh rasa. Ngarasa hariwang bisi aya kajadian goreng. Ari mangkurip can wakaloba cacarita kalacat unggah dibarengan ku rona duaan. Samemeh diuk ulu sasalaman heula jeung tua kampung bari nyarit. Aturan patua punten sim kuring ngaganggu wayah kieu. Margi kapaksa ku kapentingan nu ngadadak upami henteu kieu mah moal wantun. Alah, mohon mangkurip lah wilujeng sumping ya. Keun bae da kuring mah ngarasa teu ngarasa kaganggu malah mabunga we nu aya. Mangga calik mah. Gek sarerea Dariu. Ngariung opatan di tepas hareup. Harita teh keur kitu pamajikan tua kampung nerojol ka tepas. Tayohna bae panasaran ngadenge mangkurip teh hayang nyaho bejana ngeunaan di Cibonteng. Sanggeus sasalaman ka mangkurip bari ngabageakeun leos ka pawon rek naheur cai. Kumaha mang aya naon pang narurusuan sumping ka dieu teh? Kuring marada reuwa sok sieun aya kajadian nu matak balai ka sarerea ieu teh. Bising aya musuh nu ngaganggu ka lemur urang. Tua kampung mimiti tumanya. Nuhun we patua engal ditaros da kuring da bade engal-engal we ngadadarkeun tina sagala rupi pamaksadan. Nya urang bantun engana we mah kieu geura ieu nya lalakon teh patua darak-dak mangkurip nyaritakeun pangalamanana. Dipapai ti mimiti kadatangan utusan ti tua kampung teh tug nepi ka danget harita dibejakeun kabeh teu aya nu kaliwat meuni imeut atuh tua kampung jeung rona nu dua meuni colohok lantaran teu disangka-sangka bet aya deui nu maling awewe jeung deui sarerea ngarasa kaget dumeh nu maling eta keneh ngan sarerea ngarasa bungah da tempat Aki Jumin kanyahoan ku mangkurip moal hese teuing maluruhna. Tak itu maksud kuring teh patua kahiji bade laporan ngeunaan Aki Jumin jeung incuna. Kadua ngahaturkeun nuhun kana pepeling ti patua. Akhirna kuring sareng rerencangan ti Cibonteng jadi tatan-tatan. Atuh katiluna kuring sejamuntang tulung hoyong dibantuan ngabebaskeun pun anak nu parantos dipaling ku Aki Jumin. Tak kitu sakitu kaperyogian kuring teh mugi teu janten benu we da rumaos ngaganggu. Mangkurip nutupkeun caritaanana atuh jep nu tiluan jempe. Mangkurip oge jempe tua kampung ngahuleng. Mikiran Aki Jumin nu tetep bedegong kalah ngadidik teu bener ka incuna, kalah nganteur-nganteur kana jalan kajahatan. Tete lah si Jumin teh kalah kaparna adatna teh. Teu aya pisan robahna mun baheula mah keur ngora aya keneh pantesna atuh. Tapi da ayeuna mah geus kolot, aya pantesna lamun buru-buru eling sadar kana kalakuan jahat. Geus meujeuhna babalik pikir. Tapi kenyataan kalah kabuki banget jahatna. Ceuk tua kampung ngomong daria pisan. Tapi can nyabit-nyabit kana urusan nu dibabawa ku mangkurip. Mohon patuana ka bina-bina teuing nya Ki Jumin teh nya. Ka incu nepi ka tega ngawarah jahat. Kalah nganteur-nganteur maling awewe. Dasar aki-aki ruangeun wungkul lah. Beuki kolot kalah kabuki ngaco. Tapi patua ayeuna malah kawilang untung margi tempat nyumputna kapenah ku mangkurip. Kumaha tuh salajengna saena mah engareng saekeun ayeuna. Ceuk rona bari netep ka tua kampung. Barang harita mangkurip ngadenge omongan rona atuh asa kasunutan. Tuluy mangkurip ge nyarita, "Mun patua kumaha salajengna ieu teh?" Na kersa upama dipuntangan tulung ku kuring. Pami tiasa manyuhunkeun ayeuna pisan kanggo nulungan pun anak teh bili cilaka manten. Mangkurip keukeuh. Teu sabar hayang geura meunang putusan ti tua kampung. Mangkurip kuring mah boro-boro dipuntangan tulung. Najan teu ge moal buru ngabantuan ari sabab geus jadi kawajiban kuring pikeun nulungan mangkurip.
Atuh saja batik itu kuring boga kewajiban pikeun nyangkalak Aki Jumin jeung si Ruhya nu geus motoran lemur Cijaha bari ngahina jeung ngancam ka kuring. Ayeuna mah teu kudu hariwang tangtu ku kuring bakal ditulungan. Ieu urang jorag ka sawah legok. Urang tewak ta si Jumin teh jeung incuna tuman. Moal-moal poho jalan amang, cek patua kampung bari neuteup ka Mangkurip nu keur tenget ngabandungan. Moal patua lantaran kuring geus murag-muragkeun tanah. Keur musulan ke. Hayu we ayeuna mah urang mios sasarengan bisi kaburu cilaka manten sabab si Ruya kadengena geus teu sabar. Hayang geura ngaruksa kahormatan pun anak, kitu ta patua. Ieu atuh urang susul. Tapi ulah rusuh teuing sabab kudu sadia heula balad keur ngepungna. Pokona mah bising kabur dari kanu jauh. Keke urang atur heula pilampaheun. Tua kampung ngareret karona anu ngaran Ihim pok nyarita dari anaker. Ihim, ayeuna wayahna tepungan babaturan wayah digaruhnya. Kudu tatan-tatan kitu urang miang ka sawah legok pikeun ngepung si Jumin. Atuh saja batik kitu nita saurang pikeun nyusulan Madrois. Madrois sina datang ka dieu. Ayeuna pisan lantaran aya bangsa tewakeun kitu. Jeung geura init ayeuna pisan. Meme bedug subuh kudu geus kumpul di balai desa. Urang init bareng ka sawah legok. Ari ono wayahna geuingkeun urang lemurnya. Takol-kokol sing tarik bewarakeun ka sarerea. Yen ayeuna pisan urang nepung bangsat kitu. Sarta kudu marawa pakarang braga miang jalankeun ayeuna pisan. Mangga Pak, mangga. Dua rona narangtung tuluy turun kaburuan. Leos init trek ngajalankeun tugasna masing-masing. Ari Mangkurip mah cicing keneh di imah tua kampung bari ngareureuhkeun kacape. Kabeneran teu kungsi lila bojo tua kampung geus datang deui bari mawacai kopi panas 4 gelas. Da disangkana rona nu duaan aya keneh, lalabuhna goreng ulen. Nah kamana jang Ihim jeung Ono? Ieu ci kopina panas geus disayagikeun. Pugu geus ari ini trek ngajalankeun tugas, geun bae dangke ka dieu deui rek laporan. Jawab tua kampung bari ngareret ka pamajikanana. Mang atuh dileueut mang, hatur lumayan tamat tiris. Mangga katampi Bu, hatur nuhun daleres tiris kuring teh lah. Ieu beuteung meuni asa baal, jawab Mangkurip tuluy ngaragamang kana gelas cikopi. Regot diinum asa nikmat karasana padahal mah cikopi teh kacida panasna. Lantaran kakaracur tapi karasana ku Mangkurip mah tiis. Sabab bibir Mangkurip kacida baalna urut katiisan di jalan. Saterusna tua kampung jeung Mangkurip ngarobrol bari di barung ku nginum cikopi. Diselang-selang ku udud, di dieu tua kampung nanyakeun deui masalah Aki Jumin. Kalayan taliti sangkan babari dinangayakeun pangepungan Aki Jumin. Heuleut satengah jam kaayaan lemur Cijaha jadi rame. Lantaran kagareuwahkeun ku sora kohko nu ditakol ku Rona. Disusul ku pating beretakna nu lumpat ka balai desa. Di dinya aya Ono tuluy dibejakeun ku Ono. Yen sarerea kudu tatan-tatan pikeun ngepung Aki Jumin. Puguh sarerea meuni giat. Beretak lalumpatan deui ka imahna. Ari balik teh geus saged sabadogna. Aya ge nu marawa gegendiri jeung halu. Teu kungsi lila balai desa geus saheng ku jalma-jalma nu rek milu ngepung bangsat. Sarerea silih tanya jeung baturna, tapi can aya nu nyaho kana tata carana. Da can diterangkeun ku pamimpin. Keur kitu kurunyung aya nu datang hiji jalma jangkung badag mawaruyung kawung. Diringkeun ku Rona nu tayalian iwati Ihim nu tas nyusulan pangawal tua kampung. Naon ieu teh atuh loba-loba teuing jalma. Ari patua di mana euy? Cek pangawal tua kampung nu ngaran katelah Madrois. Nanya ka Ono anu harita rengse ngajalankeun tugasna. Geus hasil ngumpulkeun jalma-jalma urang Cijaha sarta kabeh geus saged bari init. Rek ngempung bangsat Kang, apaan Aki Jumin aya jeung si Ruhya teh maling deui awewe kapanggih ku bapana. Sarta panyumputan geus kapanggih cenah. Lainna rek dijorag. Ari patua aya keneh di bumina tak kitu, ceuk Ono bari pepeta. Panon melong ka Madrois nu kerum. Ayo atuh urang ka bumi patua, ceuk Madrois. Berarti luan arinit. Ihim jeung Ono ngiringkeun Madrois nu leumpang ngagegag kawas anu berat ku beuteung. Leungeun katuhu ngajingjing gegendir tina ruyung kawung, ari rahayat ngaliud di balai desa ngadaguan parentah. Gancangna carita nu tiluan geus terepi ka imah tua kampung. Terus arasuk bangun rusuh gek dariuk kalayan tarapti. Atuh tua kampung bungaheun sabab pangawalna nu satia geus datang pok nyarita. Mad, ayeuna kudu digawe euy lantaran Aki Jumin geus jeung si Ruhya geus kapanggih panyumputanana. Sarta geus kapanggih kajahatanana. Manehna tas maling anak Mangkurip, tak kulantaran kitu ayeuna pisan kudu init pikeun ngepung eta bangsat. Di mana nyumputna cenah Pak? Saha nu wanggihanana? Madrois nanya panon melong ka tua kampung.
lengan katuh ngulinkeun ruyung. Ari nyumput sama di sawah legok di saung rangon cenah. Ari nu manggihan ieu tah taya nulian tapi mangkurip. Kulantaran kitu geus teu hangham deui pasti kana benerna. Yu ayeuna urang menyang, tua kampung nangtung bari singkil. Ditata dige geus silangdan, pret ka mangkurip nu direret ngarti tuluy nangtung, mung hanyakal waktosna sae para mitra.